Ya kieu we Kang sebenarnya. Di mana emut ka Muhammad mah kitu atuh heula. Tingkat hanap we ulah kaluhur-luhurnya. Di mana mencintai Muhammad jadi kekuatan bikin orang. Kekuatan iman jadi kuat, awak jadi kuat. Akang salat qiyamul lail 2 rakaat teh geus rada puyeng. Tambahan deui 4 rakaat sajadah leuleumpangan. Kumaha ieu teh sajadah teh terikeun cici. Padahal sirah nu lieur. Da geus kolot. Nah, gara-gara mencintai Muhammad, ingat ke Muhammad, kuat jadina. Sok kitu tara. Tara di kalamu kitu nu. Ajengan ngaji nyaritakeun Kangjeng Rasul jadi jag-jag ngajina. Nu lapar jadi leungit laparna. Abu Bakar mah lamun keur lapar penak jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali salirana we cager laparna. Ari urang kalah beuki lapar. Sabab teu apal kana makna nu sabenerna. Akang rek sodako 1000 berat ieu teh. 100.000 berat, 200.000 berat. Ingat ka Muhammad jadi hampang. Eta nuruhu ruhun li anfusina. Akang emot ka Muhammad mah ieu urang jadi kuat ibadah ka Allah. So ngaji geus sayang balik ingat ka Muhammad jadi kuat deui. Batur mah ya Kang Muhammad teh modal dina sagala. Matak mencintai Muhammad modal dina sagala urusan agama.